Mangga supados teu nyangkolong tingkana waktos kumaha kitu tanya leunjeuran ieu carita naon anu kasabit, naon anu kasebat. Hapunten khususna ka para karuhun leluhur lembur di situ cimpuring sejak medar carita ngeunaan kaayaan di situ dina tahun 1878. Utamina dina tahun 1870-an kapali dieu luyu sareng mekarna perubahan zaman nyata tina zaman tradisional kana zaman modern tangtosna. Mangga urang sami-sami lenyepan kumaha ieu leunjeuranna carita. Sakaterang gitu tanya sakaterang kayun dina waktos tahun 1870-an acan aya anu disebatna jalan ngabulungbung gitunya sapertosna ayeuna dina kaayaan waktos harita mah tuh nyata urang wawanohan heula nyata dusun di situ teh salah sahiji pilemburan anu ayana kaere kawewengkon Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Eta baheulana ieu lembur teh ngindung ka Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sari. Tiasa misah kumargi aya patalina sareng panataan wilayah atanapi disebat pamekaran wilayah. Janten dibagi dua kapukurna lebet ka Tanjung Sari, janten dipisah aya Desa Kecamatan Sukasari tuh nya. Wargi dina eta pilemburan teh eta disebut tadi dusun di situ teh belah kaler patapel sareng watosna teh anu disebat dusun Sukarahayu anu kapali ulon tanya aya disebat babakan bajing boh Sukarahayu boh babakan bajing ayeuna kalebetna ka Desa Genteng tanya pamit telepat teh dah eta jajalaneun nuju ka tebeh wetana aya pilemburan anu disebat dusun Awilega. Lebakeun pilemburan aya anu disebat nyaeta jajalaneun menuju ka dayeuh Kecamatan Sukasari aya pilemburan anu disebat pilemburan dusun Citaman sareng dusun Parakan Bilik. Dusun Parakan Bilik teh wargi nyaeta hiji pilemburan anu tiasa disebatkeun paeunteng-eunteng sareng pilemburan dusun Ciseupan. Pali dituna aya dusun Cibogo eta masih keneh kalebet ka Kecamatan Sukasari. Tangtos anu katitenan sapanjang jalan tunya ti dusun Cisitu dugi ka puseur dayeuh Kecamatan Sukasari pinuh ku kaendahan alam tunya khususna pasawahan upluk aplak anu nuju Sumedeng hejo pibuateun Sumedeng Bekah sareng sajabina janten katangen upami ngalangkung ka pelebadinya tina jalan ngabulungbung atau tiasa diliwatan ku kendaraan boh sepeda motor boh mobil ari ka kendaraan sadi dinten mah nyaeta aya di antawitna ojek gitunya motor anu tiasa disebutkeun lalar liwat saban dinten gitu sepeda motor teh. Wargi baheula tuh dina tahun 1870-an jalan ti pilemburan anu disebatna dusun Cisitu ka daerah anu kiwari jadi Kecamatan Sukasari puseur kotana puseur dayeuh tacan tiasa diliwatan ku kendaraan lantaran memang jalanna teh heureut lamun dina usum ngijih teu tepang-pangna usum ngijih atawa disebat usum hujan tuh
Leur eta jalan teh nya leur sareng mindeng kacaritakeun oge gawir anu urug waktos harita itunya dina tahun 70-an. Ayeuna mah teu kapireng nepi namanya mohon mudah-mudahan henteu aya nanaon teu dina gawir kumargi gawir disengket anggotahan tebing penahan maksudna teh penahan tebing gitunya mun upami dikitu jalan kiat gitu tanya tah pergi lamun urang cisitu dina mangsa harita rek nyaba tuh hayang numpak kendaraan nya sok megat oplet nyata di lebah anu cebat babakan bajing atawa genteng gitu tanya lamun teu kitu sok badarat nyata anu sebat badarat teh lempang teu nya mapai jalan tiasa wae galengan atanapi jalan satapak jalan umum tuh lah takut cara badarat nyata mapai galengan balungan leutik anu disebatkeun tiasa oge saluran irigasi teu nya saluran irigasi ngaliwatan lelobak desa sanes desa itunya Pilemburan oge anu disebatkeun Pilemburan Patenggeng itu dus mas kacandakna ka Margaluyu pamit telepat dina tah ngalangkung oge ka Astana Dugul itunya Astana Dugul Cikole babakan Limus Desa Margaluyu Kecamatan Tanjung Sari kiwari eta wargi anu disebat ayeuna nyata jalan teh rubak nya kacaritakeun gitunya mohon duka memang eta teh jalan teh da nganggo aspal duka di hotmik nu jelas mah jalanna tos rubak teu nya tos ditembok panginten katinggalna nya katitenan di tembok atau napi di cor pon gitu deui memang rea kendaraan mobil itu kendaraan motor anu lalar liwat ka jalan antawis ti Cisitu ka Sukasari gitu. Eta panginten tanda-tandana yen mekarna perubahan zaman seueur warga anu kagungan sepeda motor, mobil janten ayeuna mah teu kacarioskeun teu anu disebatkeun urang Cisitu badarat tu lempang ngalibatan galengan anu ka Patenggeng teh disebatkeun tadi dina mah tos kana kendaraan tangtos dina waktos harita ge mung dina waktos ieu kapungkur mah dina tahun 1870-an memang seueur oge kitunya anu ka pasar ngalangkungan eta jalan tu anu bade naon pariposna ka pasar bako tuh anu bade balanja ka pasar seueur oge anu ngalangkung ka jalan anu disebatna walungan teh tuh nya rupina ngeunaan dusun Cisitu upami di guar gitu seueur kitu nya di antawisna kalebet potensina insyaallah kapayun tuh nya margi Cisitu miboga potensi di antawisna aya potensi aya karajinan tina awi itu nya kapungkur mah boboko aya nama anyaman sanesna sareng aya potensi wisata itu nya nyaeta potensi wisata biasa disebutkan potensi wisatanya upami di bebenah mah Sirah Cai anu disebat Sirah Situ caket dusun Awilega upami dikokolakeun tiasa ngajantenkeun objek wisata oge tapi tempat rekreasi tempat amengan gitu nya insyaallah kapayuna urang pedar ngeunaan naon wae cenanya potensi anu aya di dusun Cisitu potensi ekonomi budaya tradisi sareng anu sanesna ieu mah mung saukur ngalalakon gitu nya ngunggaran ngawang-wang ngeunaan jalan butbatna jalan tuh nya eta kanggo salah sahiwios
jalan cukang lantaran painten kang ngaronjatkeun ajen inajen ekonomi budaya sareng sosial masyarakat di sabudeureunana sanes dusun Cisitu bae paintennya muhun tangtos anu kalangkungan oge dusun Cisepan, Cibogo, Parakan Bilik disebatkeun Citaman kapali dituna Sukarahayu sareng Sajabina minangka jalan nyata cukang kanggo ngaronjatkeun ajen inajen pangwangunan dina ngaronjatkeun ajen inajen kehidupan masyarakat painten kapayuna bobo sapanon carang sapakan udah cukup lembur jembar hampura